Pikeun nu telat jodona ulah ngaraoskeun hina, malah mah kedah bahagia sabab jauh tina dosa. Jodoh pati jeung bagjana eta aya nu ngaturna, anging Allah nu kawasa urang kantun ikhtiarna. Supados deet jodona tong liren dina ngadua, sing yakin dina manahna eta syarat ijabahna. Penta ka Allah Ta'ala dina sabada sholatna, barengan ku ikhtiarna insyaallah kenging jodoh. Pami kapendak jodona penta ke ibu ramana, datang ka aranjeuna sok bawa ka kauana. Sabab cinta nu leresna lain ngan ukur lisana, dibarengan jeung manahna teu kaluarna hukumna. Lamun urang benernya sok atuh geura ditikah, ulah ngan janji serapah kado nambahan masalah.